Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik sadayana. Alhamdulillah tepang deui di Miradea Official dina acara anu sami nyaeta Dongeng Barudak. Anu nembe gabung di channel ieu nepangkeun nami Teteh Teh Nira. Di edisi 3 ieu Teteh bade medar carita anu judulna Tabungan Rani karya Mimin Wiyati. Terus dimuat di majalah Mangle nomor 2800 ping 24 duit ka 30 September 2020. Carita ieu medar lalakon Rani anu hoyong pisan gaduh sapeda. Tapi bade nyungkeun ka sepuhna hawatos da sepuhna seueur kaperyogian. Utamina kanggo Kang Rudi rakana Rani anu kuliah di luar kota. Untungna Rani gaduh tabungan. Penasaran dongengna teu adik-adik? Tah, ngeunaan sapedah Rani, Teteh miharep ka hideuk sadayana sing iyatna upami nganggo sapedah di jalan. Gunakeun jalur anu tos disayogikeun khusus kangge nu ngangge sapeda. Tah ieu jalur khusus kangge sapeda adik-adik? Tuh, katingapan? Ya, cobi titenan deui gambar salajengna. Cing, mana anu leres sareng mana anu lepat. Pinter pisan. Tah nu dicentang hartosna gambar anu leres, anu dicakra hartosna lepat. Hartosna teu kenging diturutan. Yuk ayeuna urang teraskeun kanu dongeng. Tos siap sadayana? Tabungan Rani karya Mimin Wiyati. Tos lami Rani hoyong gaduh sapeda. Mung teu acan laksana wae. Da eta saur mamahna artos kanggo meser sapeda teh kaanggo wae kana kaperyogian Kang Rudi. Kang Rudi teh rakana Rani anu kuliah di luar kota. Rani saurna kedah ngelehan heula. Rani ge saleresna gaduh tabungan. Tina artos jajan nusok dipasihan di sepuhna. Jarang jajan Rani mah. Kasakola ge cekap bekal mameun ti bumi wae. Mung geuning artos tabungan Rani teh teu cekap kanggo meser sapeda. Tah, basa boboran kamari, Rani kenging artos ti uas sareng bibina nu aya di Garut. Artos teh dititipkeun ka Mang Jajang nu sumping ka bumina. Muhun, apan boboran ieu mah karaos bentena. Nu biasana tiasa riumung pulung sareng wargi-wargi, ayeuna mah dibarumi wae alatan COVID-19. Silaturahmi ge cekap ku video call bae. Mang Jajang ge teu lami di bumi sepuhna teh. Tos masihkeun cacandakan sareng oleh-oleh katut artos mah enggal ka Garut deui. Rani bingah kenging artos teh, geuning upami dihijikeun sareng artos tabungan mah tos cekap kanggo meser sapeda. Kahoyong Rani ngagaduhan sapeda dugi kakak impenkeun sagala. Rani harita nuju sasapedahan di komplek. Mung teu ninggal kana jalan payuneun anu bolong. Atuh gubrag gue Rani geubis tina sapeda. Aduh, nyeri. Saur Rani. Atuh, mamahna nu nuju nonton TV enggal-enggal ka kamar. Kasampak Rani tos aya di handapeun ranjang. Watakna hari bade bobo ngaduah heula nya, bager. Saur mamahna bari ngusapan rambut Rani. Rani mung ukur eungeuk. Pasasonten harita teh, mamahna maos tina grup orang tua murid. Geuning seueur rencangan Rani anu keuna dampak corona. Aya sepuhna nu teu damel alatan di PHK. Aya oge nu teu acan tiasa usaha deui alatan situasi teu acan normal. Nya dina grup eta teh bade diayakeun sumbangan kangge ngabantos anu kakeunaan dampak corona. Rani ge diwartosan ku mamahna. Rani enggal lebet ka kamar, sakedapan ngahuleng. Tos kitu, teras kaluar ti kamarna. Mah, wios tabungan Rani kangge nyumbang rerencangan.
Saurani ka mamahna. Kumaha atuh pan eta mah kanggo meser sapeda? Wios mah kedeui we meser sapeda mah. Hawatos ka sobat-sobat Rani nu meryogikeun. Mamahna Rani mung tiasa nangkep Rani bari nyarios. Nuhun nya bager, putra mamah anu solehah, saurna bari ngusapan tonggong Rani. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Meuni bager pisan yang Rani teh nya. Sanaos hoyong sapeda, tapi Rani ngutamakeun nyumbang karerencangan anu meryogikeun. Sadayana adi-adi, media naon anu dipedar ku teteh nambe seueur pulunganeunana. Anu gaduh naskah terasa yang dibacakeun ku teteh naskahna tiasa dikintun ka email di handap. Subjekna carpon barudak. Syaratna naskahna kedah asli, kenging nyalira. Tiasa nutos dimuat atanapi nu teu acan. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe-na. Tong hilap oge, tonton video teteh anu sanesna. Insya Allah urang patepang deui minggu payun di channel Anu Sami.